pepejeh ulah hoyong dihuapan ku mamah aina iwapan nungtung bangga tersiap. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 tuang pikeun da sanes ieu eta 1 2 3 sesetnya di 2 3 haralal wahab euy dua nana siap sarang di sarang pasti liwapan adi mah terus tepung rasaan terus ulang terus teu ieu yang on error 1 2 3 adi nyaman sok saha nu kaengkeun Pang Agengna eta cenah milik anu Pang Agengna dinten ieu 1 2 3 yuk benyeng teh neng sayang benyeng sok 1 2 3 benyeng Pi Odedan alhamdulillah ke tos kala cepeng heula acungin diacungkeun gitu ping hayam na ping cacak geuning anu dipadebutkeun lagi hayam bawa kakak tadi sok tingali heula ping hayam eta nya heug asaan kumaha rasana ping hayam sok raosan be tangke mah tahun ping nu deui atuh bisi kurang wareg mah sok ayeuna raosan bageur geulis gigit berduaan gigil keduaan sok cepeng neng adi mesti hiburan rasaan adi mah terus ulang-ulang sok 1 sok gegel dahar sedap tos lah dah timbul bungkul tah raosnya di enak heeh teh lega ambaheun hidup reka mana usaha pek nya diwenangkeun ku Gusti Allah mah tah ieu pipit ieu teh naon cowet teh didamel teh tina taneuh gampil peupeus tapi lamun ku adi diuperosakeun mah asal ulah gampil peupeus kudu kumaha carana tiasa wae kitu diantep kitu nya tapi cuma kan keur naon pipit dikawinnya lu rek diantepkeun mah gitu ya yuk ieu ndog naon ieu dog hayang ndog cak ini megon wae nu gendut mah kieu nya ngaresnya kalobang berdua ayeuna ndog cak ieu ndog cak segede kieu ieu ndog geura ketincak ku hidup duaan bakal katenjok lamun geus peupeus teu wani urang nyebut bucat teh lamun geus peupeus ieu bakal ngabayabah tah anu ngabayabahna endog teh urang awalna kumelendang di alam dunya teh sapertos endog anu ngabayabah anu peupeus nah janten adi ulah ga adigung kena ti kota pipit ulah adigung kena ti kampung tapi urang teh gedai nanti emot awal orang bakal urang teh di ngabayabah seperti itu ayeuna simbol geura tincak geura pupuskeun ieu kendi ieu naon teh endog ngalangkungan aya tatalen hidupku cowet sareng sinjang ieu sinjang oge simbol di ieu teh naon eta sinjang teh hidup sing bisa makyan dari pamajikannya hoyong drong dress hoyong naon hoyong kudu bisa biasana papan teh bangunan ciri ahan urang teh boga pamajikan kudu bisa ngabangunan ngadema bumi tapi imah ke pamajikan tak kitunya entong ngandalkeun ti bapak unggul tapi orang kudu bisa usaha kudu bisa nyari kepaya sangkan urang hidup tenang bahagia sok ngadeg bageur sok teh oge jangan pakai sendal teh mahon neng berarti lurus teh handap pipit dihandap masih sinagoga nah gogo ujang kade tekenkeun gogo man go tadi ditahan nah jadi gitu buku rasa ulah cicil tok tapean adi kadiekeun tekenkeun sakedik sok tekenkeun kade karepean bapak wit tah ketong wara tekenkeun kela kalau nah ngaleper kieu supi euy cicing heula tekenkeun heula cepeng kita lamun ku pair mah dihitungan 1 2 3 take karpet gitunya sok neng tingali tah neng eta teh hulu naon teh lain hulu calana jempol eta jempol tingalikeun rada leutiknya di kan rada leutik ieu sok siap di dicak ya 1 2 3 aduh eta geus ngadaret kitu cang tingali
Tosnya kabayabahnya neng, tos butan dia bucat. Oh, tos bucat. Sok upami tos bucat mah kedah dielap, kedah diwasuh. Tuku tisu neng tuh tisu. Oh, cicing apa tong warawiri cicing kumasih neng cicing apa masuk. Mau dicayan. Nah, cayan heula. Cayan heula mohon beli ieu. Lah tina eta weta. Sakedik cayan neng mohon. Ka itu nak mohon tan eta nak mohon. Ta sodorkeun sodorkeun tak beri cepeng eta naon tak eta teh simbol neng ohon engke mah caina teu aya neng hei teu aya caian aing mah beueus aya neng saya tah neng seueur pisan tadi teh da tah borora duh tah sok usap sing teh neng ohon tak usap gitu tapi diraraoskeun tak engke mau nama ayeuna mah engke mah moal aya kukuan neng ka cirinya tingali tah ayeuna aya sukuan aya kukuan engke mah aya ge besekulna kitu anapun alitkeun da lah alit oge nu pair mah ge alit yuk tos anggo deui engke buka deui bae anggo mah nya mohon kaina tutup deui alhamdulillah ibu parsadaya ade di handap mohon kela di neng upami atas wantu di luhur pupeuje neng hidup kudu bisa digoyangkeun tah digoyangkeun atuh tah ngageo kitu terus adi dihandap adi ge tong cicing sok geokeun di sok di luhur ngageo di handap ngageo tah heueuh kitu sok buah poe ngageo tah terus kaluhur angkat geo di luhur kahandap geo di handap terus kaluhur deui geo deui dihandap deui aduh hiji dua sok tah bebeutkeun jerot cai sina tarik sina tarik ambeh keuna kana mamarasna sok balik deui dihandap ayeuna pipit sok dihandap ajaran ulah warati luhur ke heula sok cina ngageol heula tah sok adi di luhur ngageol tah sok yeuh tingali batu tah atau siap 1 2 tah pinter eunahnya enak keheula ieu aya sesana aya kene beheungna aya tanyi keur nyanyi nu rada gede sina ditoong itu ku panganten Bapak sina ditoong ya tuh mulu sutina panyawer iya mulungnya tingali cep caran tadi taleganya tak eta teh ambaheun hidup lega sarua sok beubeuskeun deui ka dieu tah kana batu kela cicing sok neng teh kela kan musik sakedap toong kuduaan neng damis neng caketkeun sareng AA nah toong kuduaan kapinggang coba tingali ada keturunan yang soleh-solehah amin aya neng ada keturunan yang soleh-solehah aya ada rezekimu yang banyak mudah-mudahan ditoong ayeuna kapan daku hidup duaan di rumah tangga hidup amin ya rabbal alamin hideungnya nah gitu semangat hideungnya di tos alungkeun deui ka tukang foto alungkeun ka tukang foto tah kana batu cerot tos bagian aing lah detik kita cerot ieu kesepuhan teh udah nyedak kaluhur ieu moal kaur kalah kabita wae itu gua gewa kabita wae in antara adat-adatan ahan ieu mah mudah-mudahan we nya aya guna manfaatna namanya adat tapi ulah diajarkeun emutan atanapi kumaha dan bagi adat mudah-mudahan urang tos ngalaksanakeun acara adat ieu mudah-mudahan urang sing tiasa lungsuran sardina bade ngambah saga rumah tangga kalayan diwuhan panginten ku kulawargi sadaya ti ditu oge ti dieu panginten pakitu anu tiasa kabatur hapunten we ya ahon sim kuring utami ngadoakeun ka panganten hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh